Alah, tolong alah. Tolongan itu dulu. Tolong. Lah, di mana lu lah? Tolong. Si dawala tinggal curugna. Tolong. Boro. Tapi damel kaulanu salira teh deui kasakti-sakti teuing atuh kagungan naon Raka Prabu. Akang, laras kaulanu. Akang teh ieu gaduh ilmu dina Tikoro sagede nog. Marukana lamun ditiupkeun ka gunung rugrug ka sagara matak saat. Aduh, nuhun gaduh salaki kaula gagah sakti mandraguna. Cobi kaulanon Kang hoyong ningal kumaha teh rupina. Rupina jimat. Laras kaulanon. Arjuna anu parantos di jangjian tadina. Lajeng wae nyandak pusaka Pasupati. Nyaeta sasat upami salangap teh mah denawa yakin bakal ditujukeun kana Tikoro. Anu mana kaulanun? Naon teh? Hoyong ningal jimat angke we di ditu. Hoyong ayeuna. Atuh ieu Prabu Niwata Kawasa. Inggih. Lajeng nyalangapkeun bahamna. Rekatna Arjuna panengah Pandawa. Panah Pasupati dilepaskeun tina Gonewa. Hingga Tikoro na ieu denawa kapangang. Kuya panah Pasupati ngajengkang masing pati tumakami soe. Hidup. Kurang pasukan ayo serbu ye dulungan urang cilaka coba. Ajar widadari tukang tipu teh ka mana bieu? Nah, tuh nanyakeun ka dewek da deka karek lol. Wah, sia daek teh daek mana dewa namanya dewa kuluhu. Sia nu nyebut dewa kaing. Sia nu nyebut kuluhu mah teh. Heuh mana dewa atawa bangsa manusia? Dewa. Dewa naon maneh? Dewa anu eta teh geuning dewa kineu. Dewa rongsokan. Bisi dirinya boga besi urut. Kayak gitu, boga jualan nya. Montong ka mana karep sia ngomong cek gejul. Modar sia. Ayo usik sia. Ayo usik. Kiwiri kada widak. Karasa, waduh hebat oge teh jelema euy. Bisa jadi mana tukang ulin. Aing tara digawe uline terus. Maksudnya ulin teh ulin usik. Usik na ya wet ya. Ya, tuh wet. Nenaonan cenah teteh. Aing asa teu kaharti bisi naon teh. Ampun. Aing sugan teh cengeunah euy.
Alah, what up ya subjek beda. Aduh, anjing. Aing dijenggut dulu. Dah, tuh, wait. Tuh, wait. Anjing. Aduh, peres goblok. What ya pat ya. Waduh, kurang ajar sih. What ya sakit. Aduh. Nah, saya tak kabin mina cing, ba. Ampun. Wah, ya sakit. Ya, what ya. Ya. Ada, ba. Tah eta siap biwir sok nyarekan wae batur teh letah teh dikeuretan di akhirat sia goblok. Aing mun disebel. Ya aduh, ya. Aduh. Ya sakeun sia kerja. Aduh. Ai sugan aing rek ngagunakeun ilmu. Sakarat mureunya. Ai sia ungang lewat aing ai we. Cicing. Dek mecakan tanaga aing aya keneh kitu tanaga. Hiji, dua, tilu. Alah. Duh, cilaka ya aing. Tolong. Tolong. Alah, tolong alah. Tolongan itu dulu. Tolong. Lah, di mana lu lah? Tolong. Si dawala tinggal curugna. Tolong. Boro. Kunaon teh teh? Lain kunaon kapan katinihan? La ilaha illallah. Mugi ka kitu eta kalakuan si eta duh. Nggawekeun di mana ke geus kaangkat, si lain nyingkah jagot buru-buru heeh. Tanaga anjing pageus. Hut. Sok dawala buru-buru euy. Buru-buru dawala euy. Suka teh beunang. Aya aing nya ka naon bete euy. Heuh. Ut. Sok buru-buru euy. Buru-buru euy. Buru-buru euy. Ah, cangkeul aing ah. Hai Arjuna, kaulanun kula ajeun dihaturanan linggih ku Hyang Otipati Jagatnata. Ajeun bakal menang ganjaran nyaeta bakal dijadikeun raja sapoe sapeuting di sawarga ukuran dunya 1,5 tahun. Kalayan dina gelar Prabu Klitikumba ali-ali. Ya. Nya ari dunungan di istrenane sakedeung di euy. Itu aing daek berita Kang. Bakal dijadikeun raja sapoe sapeuting ukuran sawarga, ukuran dunya mah 1,5 tahun. Tahun setengah ukuran dunia. Dewek mah di dunya teh jadi raja sapoe ge henteu.
Hah? Heeh. Dunungan aing mah jadi raja nepi ka satahun setengah. Di sawarga teh. Dek jadi RT ge 3 minggu geus pada ngahujat. Raskin teh kalahkan dijual juga kan. Da eta tuh da beas keur pakai miskin teh ku dewek di kejo. Tong borowa kamera batur da aing hayang atuh. Hah? Alah. Naon? Bagja nu taya papadana euy. Sing horeng sagala rupa oge kahadean terus kahadean tiap poe teh. Pakana terasnya kan. Sawa pangeran oge cenah ngeuningan di akhirat teh bakal ngayakeun timbangan. Berat karena dosa digebruskeun ka neraka. Nya tah ayeuna teh ulah make jeung hayang ditimbang di ditu mending nimbang maneh we ti ayeuna. Tah geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna kahareup beungbeuratan ku kahadean. Hah? Sugane ngagurayot atuh kana hade. Nya janji Allah oge da moal make jeung jalir janji. Yen syakur jalma anu tobat teu bisa naon moal ngalaksanakeun deui laku lampah anu sasatna teu dipikaharep anu ngarugikeun boh ka nagara, boh ka bangsa, boh ka diri sorangan, boh ka tetangga. Genti ayeuna mah ku guna pikeun kapentingan negara bangsa katut jejeg dina agamana istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan atuh ti akang saparakansa nyangakeun panglayade ku cara kieu gogonyakan ulah soteh jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara kadar ti soledat letah lepas sakudak sakedik hapunten da teu aya skenario na ilalakon teh istuning sakapanggih-panggih ukur ngapalkeun jalan caritra tadina garapan mapan sewang-sewangan tangtos seueur lepatna batan leresna ku kituna mugia ngahapunten tina sagala pihak kalepatan ageng sepunten alit kalian tetap tiap malam minggu tongton di TPI wayang golek nepangan kasadayana para mitra nya rupina sakitu we ti akang saparakansa mudah-mudahan TPI sakali jaya tetap jaya Jaya. anu ngadangukeun di bumina sewang-sewangan anu tipina rada alit enggak ngarameseran rada ageung nya supados eces nya didoakeun sing beunghar nya anu kagungan hitam putih enggak cenah berwarna nya gitu anu kagungan sepeda enggak mesin motor iya teras beunghar peser mobil omat ulah lepat meser serang beli sawah nya ulah lali we zakat 2,5% tina hasil usaha urang da keur urang-urang keneh teh kitu beja teh akang lajo ngadu domba isuk nya ieu urang ngaju domba atur nuhun ti akang saparakanca sakitu we nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin. nya Salam.